Materi bahasan tradisi Sunda. Bahasan atawa pedaran teh tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina hasil pangalaman sorangan. Tangtuna aya pangaweruh kanyaho anyar, nu gede mangfaatna keur pamaca. Wangun tulisan bahasan. Hiji, argumentasi. Argumentasi teh wacana anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Nu kadua, deskripsi. Pikeun nangtukeun hiji tulisan kaasup kana jenis karangan naon, tingali wae sabagian gede cara nulisna atawa eusina. Struktur tulisan bahasan. Struktur tulisan bahasan diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup minangka bubuka atawa panganteur. Tulisan bisa ku nerangkeun gambaran tempat, nyaritakeun naon-naon nu rek dipedar, atawa nyaritakeun perkara nu sejen anu patalina jeung bahan babandingan. Bagian eusi mah nyaritakeun isi bahasan sedangkan bagian panutup minangka panangkasan tulisan. Bahasan bisa ku kancindekan, hareupan ku hareupna, jeung nyaritakeun kaayaan kiwari boh nu hade boh nu goreng pikeun ngirut pamaca. Nulis bahasan aya 5. Nu kahiji, neangan ide atawa ilham. Nu kadua, nangtukeun jejer. Nu katilu, nyusun rangka tulisan. Nu kaopat, basa anu digunakeun. Nu kalima, nangtukeun judul. Carita wayang. Perkara carita wayang Sunda. Carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna ti India. Kalawan babonna sumber tina Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wyasa atau Vyasa. Unsur carita wayang. Hiji, jejer atawa tema. Nu kadua, palaku atawa tokoh. Nu katilu, latar atawa setting. Nu kaopat, galuh atawa plot. Nu kalima, nangtukeun puseur sawangan. Nu kagenep, nangtukeun amanat. Rupa-rupa wayang. Nu kahiji, aya wayang golek. Lalakon Mahabharata jeung Ramayana tah contona. Nu kadua, aya wayang polehi. Contona teh lalakon ti negeri Cina. Nu katilu, wayang suluh. Contona teh lalakon sajarah Indonesia pikeun panyuluhan. Sumber carita wayang. Sumberna tina epik Ramayana sareng Mahabharata. Disebut epik lantaran ditulisna dina wangun puisi panjang nepi ka mangrebu-rebu pada atawa bait, jeung ngawengku sababaraha jilid episode. Dina carita wayang aya istilah hiji kakawen. Asalna tina kecap kakawian nyaeta lagu dina basa Kawi nu sok dihaleuangkeun ku dalang. Nu kadua, asalna tina kecap kakawian nyaeta lagu dina basa Kawi nu sok dihaleuangkeun ku dalang. Nu katilu nyaeta nyandra, nyaeta nataan wayang nu keur dipaenkeun. Nu kaopat, garap nyaeta cara ngigel atawa merangkeun wayang. Nu kalima, antawacana nyaeta caritaan dalang. Nu kagenep, suluk nyaeta ngagambarkeun hiji hal ku cara dihaleuangkeun atawa dinyanyikeun ku dalang. Resensi film. Resensi film teh eusina sinopsis atawa ringkesan guluyurna carita film, kaunggulan jeung kahengkeranana. Katut netelakeun nu ngagarapna. Ti mimiti sutradara, produser, aktor, jeung aktrisna. Manfaat. Kahiji, mikaweruh ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran film anu diresensi. Kadua, maparkeun gambaran kanu rek lalajo ngeunaan hiji film sajabana sacara singget. Katilu, ngasoengkeun saran atawa kritik ka sutradara film ngeunaan karya nu dihasilkeunana. Kaopat, mikaweruh ka sang tukang jeung alesan digelarkeunana hiji karya film. Lengkah-lengkah nulis resensi film. Kahiji, tuliskeun identitas film. Kadua, tuliskeun ringkasan carita film nu rek diresensi. Katilu, tuliskeun kaunggulan jeung kahengkeran film nu rek diresensi. Kaopat, tuliskeun kasimpulan. Mintonkeun drama. Drama teh genre atawa jenis sastra anu nerangkeun gerak kahirupan manusa. Drama nu deptik realitas kahirupan alam jeung kabisasaan manusa ngaliwatan
partisipasi sastra dialog Nustage. Struktur drama. Cacandraan, pertelaan para pelaku, paguneman, babak, jeung adegan, prolog jeung epilog. Rupa-rupa drama. Tragedi teh nyaeta carita atau drama anu nas-nasna mah nyaritakeun hal-hal anu pikasidiheun. 2. Komedi teh nyaeta drama atawa carita anu pungkasna kabagjaan keur palaku utama atawa temana. 3. Melodrama mangrupakeun lakon atawa sentimental ngageterkeun jajantung sarta pikasediheun. Unsur-unsur drama. Tema, palaku, latar, alur, amanat. 5. Nulis artikel. Pengertian artikel. Artikel mangrupa karya tulis anu disusun pikeun ngaberekeun pamadegan nu nulis kana hiji fakta atau data atau pamadegan batur dumasar kana runtuyan logika atau tangtu. Ciri-ciri artikel. 1. Ditulis kalayan asmana, byline story. 2. Ngandung gagasan aktual bisa we kontroversial. 3. Gagasan atawa ide nu ditepikeun kudu aya patalina jeung kepentingan rereana masyarakat nu macana. 4. Ditulis secara referensial kalawan visi intelektual. 5. Dipidankeun dina basa nu hirup heugar populer tur komunikatif. 6. Singget tur tuntas. 7. Orisinal atawa asli. Syarat-syarat nulis artikel nyaeta hiji. Basa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatif. 2. Dirojong ku pamanggih ahli atawa data hasil panalugitan. 3. Temana kudu aktual. 4. Perkara nu dipedal kudu hal-hal nu penting tur aya mangpaatna keur pamaca. 5. Kudu dimuat dina koran atau majalah. 6. Kudu lantaran artikel mah dimuat dina media cetak nya tangtu we cara nulisna kudu diluyunkeun jeung aturan nu geus ditangtungkeun ku redaktur koran atawa majalah. Wanda artikel nyaeta hiji predikatif. Eusi pedaranna ngeunaan perkara anu can kajadian lumasar sawanganna atawa analisis pangarangna. 2. Eksploratif. Eusi pedaranna leubeut ku fakta-fakta anu luyu jeung sawangan pangarangna. 3. Deskriptif. Eusi pedaranna ngagambarkeun hiji perkara atawa mangrupa persoalan dina kahirupan. 4. Ekspansif. Eusi pedaranna ngajentrekeun atawa ngajelaskeun kana hiji perkara ka pamaca dumasar kana pamadegan pangarangna. Carita pantun atau lalakon. Carita pantun nyaeta carita rekaan dilakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ritual anu disebut mantun. Mantun biasa dipirig ku kacapi sarta biasana dihaluangkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeuting jeput nepi ka tutug teh dimimitian ti bada Isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang dumasar kana mediana carita pantun gelar dina lisan serta ngandung hal-hal anu mere kesan pamuhalan. Upama nilikana eusina, carita pantun teh umumna ngabogaan pola nu sarua nyaeta ngalalakonkeun raja pajajaran anu keur ngalegaan negara anyar atawa neangan pijodoheun. Ari pola jalan carita pantun umumna teh kieu. Satria ngalalana upamana bae lantaran neangan putri piprameswarieun sapanjang ngalalana. Loba kajadian anu karandapan saperti peperangan jeung musuh. Akhirna satria pajajaran teh unggul perangna tuluy ngadahup ka putri sarta ngadearia. Nilik kana alur caritana aya dua golongan nyaeta galur leunjeuran jeung galur simpai. Galur leunjeuran nyaeta galur carita nu
ngaleunjeur, lempeng, kapanggihna tina nitenan, ruruntuyan kajadian dina unggulan episodena. Dina pungkasan carita anu ngalalakon teh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Lalakon pantun kaasup golongan galur simpai teh henteu rea. Contohna pantun Ciung Wanara, Lutung Kasarung, jeung Nguding Laya di Kusuma. Lalakon pantun anu leunjeunna carita dina galur simpai teh umurna leuwih kahot atawa batan anu caritana galur leunjeuran. Upami nilik kana wangunna, carita pantun teh mangrupa wangun, ugeran, atau puisi. Bagian-bagian carita pantun. Nu pertama, nu kahiji Raja Pamuka, nu kadua narasi, nu katilu deskripsi, nu kaopat dialog atau monolog, nu kalima Raja Panutup. Raja Pamuka pantun teh nyaeta bagian raja teh biasana sok ditembangkeun ku juru pantun samemeh mangkat carita. Eusi raja mangrupa sanduk ka karuhun lantaran rek ngamimitian mantun. Sanduk teh hartina menta idin, menta pangrakarsa jeung pangriksa ti nu ngageugeuh eta lembur sangkan saralamet. Menta kasalamatan teh lain keur nu dipangmatukeun bae, tapi kaasup nu mantun jeung nu lalajo eta pantun. Nu kadua narasi pantun. Bagian narasi atawa nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun. Nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Beda jeung Raja Katut. Kajadian deskripsi atau papantunan lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun, tapi sanajan kitu angger bae dipirig ku kacapi najan ukur digalantangkeun bae oge. Nu katilu deskripsi pantun. Bagian deskripsi nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian. Saperti Putri Dangdan, Lengser Lumpat, Satria Perang, Satria Nampung, Hayam Diadu, jeung sajabana. Salian ti eta, bagian deskripsi teh ngagambarkeun oge pangrasa hate saperti sedih, ngarenges, ngenes, ambek, hareuneg, jeung sajabana, sarta ngagambarkeun kaayaan. Nu kaopat dialog atau monolog. Bagian dialog atawa pageuneman nyaeta pageuneman antara para palakuna sakumaha umumna dina karya sastra lainna. Dialog teh antara pikeun ngagambarkeun watak atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita, sarta nepikeun gagasan-gagasan. Monolog teh nyarita sorangan atawa nyarita dina jero hate. Contohna monolog Lutung Kasarung dina pantun Lutung Kasarung. Nu kalima Raja Panutup. Pengertian Raja Panutup teh hampir sarua jeung pengertian Raja Diluhur. Ngan ari Raja Panutup mah diheuleuangkeunana pas di akhir carita pantun. Hatur nuhun.